Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng ditepang dangukeun deui sareng acara dina judul carita Aji Batara Karang. Kurang ajar sedan, siakan kurang ajar sia. Sian kurang ajar mah. Kurang ajar sia. Arek nganahauna sia ngalantok ka kuburan. Kumaha aing we? Setan. Allah ya Allah. Simkuring lumancen galur ieu carita. Mang Dedi Mulyadinata ngahaturkeun wilujeng ngabandungan tudugikeun ka rengsena. Pilih ku galih anu saena, singkahan kumanah anu awona, anggo pieunteungeun goning urang mampah di alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang sampeureun katindin urang teang hanca carita Aji Batara Karang nupoe kamari katunda kiwari bagian anu ka-16. Sakumaha anu parantos di Bandungan ku para pamirsa dina bagian anu ka-15 padaran mang dari kebegatuan Cijina mangsa medarkin kaayaan alam ti beurang di Pileweungan khususna atuh ka Nyi Rudita anu keur mandi ngebak ngebur di hiji kulah panduhan sakadang mencak teh anu nya mangsa alam ti beurang di Pileweungan. Nyi Rudita harita teh ngarasa bagja jeung sugema hate. Pedah manggih kulah panduhan ti sakadang mencek. Sora manuk recet di saradanya kitu keneh sasatuan sejena jika nu ngarasa bungah ku datangna Nyi Rudita kadinya. Rudita poho ka temah wadi, hatena kagoda ku cai anu herang meninga genyas. Teh tetep pasini karalap we wadah cai dilepkeun brekbek angin bijil tina wadah. Dakaan di tempatna ku cai nu asup, akhirna wadah teh pinuh ku cai. Paroman Rudita marah mai bakat ku bungah. Sanggeus kitu baragadal ngalaan pakean sabeureum genjeur teu keung teu sieun. Da cepang rasana moal aya manggihan kawantu tengah leuweung ganggong si magonggong moal aya manusa anu nglampreng. Gebrus Nyi Rudita teh mandi. Karasa meulikeun katiisna cam asa nyerep kana sungsum balung. Rudita bungah ngebak ngebur di eta kulah. Latwe poho yen manehna aya di tengah alas. Mandi teh estu sabeuh-sebeuhna. Sakarepna hayang nyacapkeun ka penasaran kawantu manehna geus 2 poe teu manggih cai.
Sabot mandi ti kanyahuan pating torojo sasatuan aya bagong aya mencek. Aya ajag aya maung tutul kerud meong jaralang carih jeung reari. Malah oray oge pating logodor ngadola laju anu keur mandi. Tapi aneh, antara sato jeung sato eueuh nu ganggu. Mana komo atuh ngagoda ka Nyi Rudita mah. Kabeh caricing maralong kanu keur ngebak ngebur. Mencek nu tadi nganteur euleugeg, terus atuh ngaregot nginum sasebeuna. Eta mencek disada. Aya naon sedang mencek? Rudita ngareret ka eta mencek. Barang bereh meniti sirikna ngagurubug Rudita bakat ku kaget. Hatena ngalenyap sabab reuwas. Nempok puluhan satu leuweung ngalingku ngalajo anu mandi. Nya sajungjungan mah Rudita ngajajanteng di tengah kulah. Awak kakeueum semet harigu. Buuk ngarumbai ka tonggong. Panon anu herang muraleng ka sasatuan. Pangacian geus kalabur asa teu aya harepan kana salamet atawa hirup. Malah dina hate geus babacaan. Pasrah sumrah kanu Maha Kawasa. Rek dicabut nyawa harita ge teu jadi masalah. Ikhlas turu di doa asa geus kersap Allah. Malah akhirna mapok Rudita. Sing saha anu hayang ngahakan diri kuring, kop bae da aing ridho. Ngan aing aya pamenta ulah disasakeun getih sakacrak, buuk salamar, ambekan sadami, hayang guluntungan dihakan ku sia. Kitu ceuk Rudita. Kabeh-kabeh sasatuan eueuh nu usik, caricing lir arca. Mencek nu tadi nganteur unggek-unggekan. Rudita asa boga balad gancang unggah muru pakean. Terus di samping rusuhan, bertakwe lumpat berjingga-jingjing wadah cai. Ari mencek nu satya ngicrik panderi nuturkeun ka sobatna. Heuleut sawatara waktu, kadenge anu ribut sasatuan di sarada. Aya nu sasegor, aya nu ngagaur, anu ngajerit, nu babaung aya oge anu jujuitan. Horeng si mana horeng geus eueuh Rudita mah maung teh curinghak. Matana hurung neuleuh mangsa, oray ngagurinja arek meulitan bagong. Nu akhirna jadi rame, nu hayang salamet jeung nu hayang ngamangsa. Parikat-rikat, leuweung jadi geunreung sasatuan pating bertak kalabur. Sieun ku si belang rajana leuweung. Tayohna bae kaum dangu eta sasatuan teh daratangna kadinya lain rek lajo, tapi arek ngadon nginum. Da eta teh panginuman sato leuweung. Jo maung kelas colohok na Nyi Rudita. Jo mencek nya kitu keneh. Nu akhirna kabeh sasatuan jiga nu keun ku tenung maralohok we lalajo manusa anu keur mandi. Ari nu mandi geus balik mah kabeh sadar kana tabeatna masing-masing. Sedengkeun Rudita harita teh geus tepi kana tempatna. Sakadang mencek anu tadi nganteur ngeles teuing ka mana. Teu wanian cicing jadinya bisi kapanggih ku maung atawa oray. Mencek boga tempat cicing anu mandiri nu dianggap aman ku manehna. Ari Nyi Rudita sanggeus cicing jina gowok mah baju geus disalin, malahan mah make jeung nyisiran sagarupa. Da ku indungna di bahanan sisir tulang. Terus ngahulang mikiran pangalaman poe eta. Sabab kabeh oge asa ahing, pamohalan jeung teu kaharti kupikir teu kahonta ku akal. Rudita sabaraha kali ngegel curug tetep ngerasa nyeri, cing cirining eta teh lain mimpi. Heran. Nah, sasatuan teh juga sarieun ku aing. Aya naon dina awak aing teh atuh? Maung kabur badak ningkah ajarnya kitu keneh. Nah aing teh dianggap naon hasieun ku bauna kitu. Apaan ku aing mah teu kaame asa teu ngaluarkeun bauna naon? Cik Rudita henteu petot-petot mikiran keayaan awak jeung dirina.
Kayaan mangsa alam bekireup-reupan, horeng si mana horeng geus maju ka mangsa buri, luarin leuweung ge geus teu aya cahaya panon poe, lantaran geus surup. Ngan ari di luar mah caang keneh, da langit lenglang tay aling-aling. Tapi di jero leuweung mah pukul 4 sore oge geus reup-reupan, harieum pikasieun, matak teu baratah pikeun cicing. Rudita terus bebenah pangsarean. Manehna boga sangkaan sakedeung deui ge peuting, kop kana dahareun am dihuapkeun. Tete rahaseum da puguh geus 2 poe. Rudita rada bingung kumaha poe isuk kadahar naon. Tapi teu lila mikiran, goledag ngagoleureub peureum mepohokeun anu tadi kajadian. Satuluyna kaum dangu, nyurita teh tetep tumetep we dina gowok tangkal gintung. Maehna geus teu nginget-nginget nu jadi kolot da bohongan jangjina jalir. Mimiti janji rek mangneangakeun cai, tapi teu aya balik deui. Nu kadua janji 3 poe sakali arek nempoan, tapi lebeng kuraleng teu aya beja-bejana acan. Antukna mah nyurita teh teu hayang inget ka kolotna, da ukur nambahan sedih jeung bingung. Akhirna masa kalian we micin maneh, kop badak kop maung, moal aral jeung subaha arek kitu rek ieu oge kumaha pangarsa Allah. Kahirupan nyurudita poe ka poe tuluyna rudita ngandelkeun kadaharan anu aya di eta leuweung. Kayaning pupucukan, bebetian, bubuahan jeung bongborosan. Malah aya kajadian aneh, unggal isuk sok nambru buah saninten atawa buah kai sejena anu ngeunah di dahar. Kulantaran nyurudita hatena pasrah sumerah ka nasib, atuh katunggaraan teh teu berat teuing karasana. Lantaran sakabeh anu karandapan di sanghareupan ku karidoan jeung salawasna tawakal ka Allah. Kasugri para wargi, cag urang tunda heula lampahna nyurudita, nu kiwari geus tetep tumetep di tengah liweung. Urang teuneun di handeureum sim tunda di hanjuang siang. Insyaallah kahareup geusan sampeureun. Aina urang kocapkeun heula carita anyar. Hiji carita anu can kungsi dipedar ku Mang, malah mandar aya guna jeung mangpaatna pikeun nyambung nyarungsung kahirupan jeung ngalakon nyurita. Nyatana dina ieu carita kakocapkeun di hiji lembur. Nu katelah lembur tajur pernah na ditutugan Gunung Talahab sisi belah tewetan. Kasugi para wargi, kocapning ieu carita di hiji lembur nu anyar kaguar. Nyatana lembur tajur anu pernahna ditutugan Gunung Talahab sisi tewetan. Di eta lembur kakocapkeun aya 2 tangtungan jalma nu keur meujeuh narampus ku elmu hanaan ku pangabisa. Pagaweana teh kitu we eueuh deui iwati nyusul-nyusul guru, nyungsi-nyungsi para kiai neangan anu jembar pangabisana. Guru nu seukeut geus katatab kabeh, geus kaulik pangartina, geus katungkus elmuna, geus kaala pangabisana, geus koredas tayar nyesa. Eta 2 jalma teh umurna mah ngora keneh, moal leuwih ti 30 tahunan. Can baroga pamajikan, da tara nguruskeun awewe, anu diberi teh tayal deui iwal ti elmu kadijayaan, kawedukan, kagagahan jeung elmu-elmu sejen anu mangpaat. Saha ngaranna? Eta 2 sobat teh katelahna Mariana jeung Dirja. Tina leutik sosobatan, sahate, sapikiran, sakahayang jeung satujuan. Duanana pada hayang ngagem ajian anu pinunjul, nu tanpa tanding, nu teu aya lawanna. Ari teh beatna aralus,
Dua nanage sopan jeung hade budi terang ngacaukeun sarta taramusingkeun kabaraya. Nya kocap ning ieu carita dina hiji poe. Kocap ning dina hiji mangsa eta dua sobat anu ketelah Maryana jeung Dirja keur dariuk we sisi wahangan bari jeung nyanyakal jejer useup. Maryana nyang hareupan leuwih ai si Dirja mah ngigir nyang hareupan kowakan leutik didinya loba bogona. Ya, urang teh geus biakeun guru euy, geus eueuh nu bisa dipenta pangabisana. Aki Majid koredas eueuh nu nyesa Abah Sanca ngoreab teh sanggupeun deui ngawarah urang. Mama Sanusi nya kitu keneh bapa lebe mah komo. Mun kekepehan teu bogaeun deui ilmu cenah. Tah ayeuna urang teh kudu kumaha ieu? Da tetep dewek mah euy hayang nambahan di ilmu pangawaruh sangkan leuwih loba jeung tambah jemar. Ceuk Maryana ngomongna daria pisan. Manehna macan sibeuh guguru loba keneh nu can kalaksanakeun. Ngadenge sobatna ngomong kitu pok Dirja harita. Hayang ilmu naon deui atuh si daing teh yana? Meni eueuh pisan kaseueuhan kana guguru teh euy, nah hayang bisa ngapung si daing kawas Gatot-Kaca. Ceuk Dirja ngomongna sugal, tapi lain hartina ngewak ka Maryana da geus kitu bakatna. Lain kitu ya. Pokona dewek mah euy hayang cacap ngilmu teh. Embung kagok-kagok lah. Coba we ku si daing pikir. Na urang teh geus tamat atawa acan guguru teh. Komo lamun seuk inget kana pepatah ti Mama Sanusi. Nyiar ilmu teh wajib deuleu. Timiti lahir kadunya teu pikeun ka asup ka liang kubur pan kitu. Nya, memang eta ge bener ya na. Dewek oge ngadenge kana eta ajaran teh, tapi lain anu kitu nu dimaksud ku dewek mah. Hayang naon? Hah? Hayang naon? Nya tapi hayang jadi jago nu tanpa tanding. Hayang jadi panggagahna we salam dunya. Dah nah sia teh. Lahuta teuing sakitu mah sia teh ja. Ya bisi ka ditu nama takdir jeung takabur deuleu. Anu wajar we cita-cita mah sia nu penting nyiar ilmu ulah eureun. Jadi anu teangan ku kuring mah ilmu nu mangpaat di dunya jeung akhirat. Ceuk Maryana jedud mecatkeun usipna. Anak kirwil teh keuyeub meunikeun karangwas. Si baduo teh sugan teh lauk. Korokok keuyeub dicocok tepikeun ka remuk. Lung ka tengah wahangan nu caina tari. Menang naon euy? Keuyeub euy. Lain beuki keuyeub oge. Dah nah sia teh. Beukina mah beuki tapi da lain niat rek museup keuyeub dewek mah. Rek museup lauk emas ieu mah. Ari ngalah keuyeub di kumaha? Babari. Kumaha? Teuleum we kaleuwih. Terus hanyat ngaburung limil sabulu-bulu. Ceuk Maryana banyo tari nama. Tapi si Dirja asa aya jalan pikeun nguji ilmu sobatna. Nah nya bisa atawa henteu. Aduh sia teh yana. Lamun heueuh si laing bisa pek jalankeun sing nyaan. Mun hasil lauk emas nu aya dina korang dewek kop cokot ku maneh kabeh. Nyaan sa teh. Nah make jeung teu nya sok coba heula ilmu maneh. Maryana penasaran. Sok jujur useup ditunda. Baragada muka baju jeung calana ukur make kolor wungkul teu tetep pasini. Hup!
Cereng atuh harita Mariana lunca ka tengah leuwih kejebur lep teuleum. Si Dirja melohok we nempokeun sobatna. Hayang geura nyaksian kana ketak sobat. Aing hayang nyaho tapi ka mana keahlian si Mariana? Dideulekeun saku aing. Ceuk hate Dirja berjeng melong we ka tengah leuwih. Teu kungsi lila harita. Anak pucung teh Mariana nimbul dina cai. Terus lumpang kana batu gede berjeng nyerenge. Harita Dirja celohok bengong. Nempok sirah Mariana menikeun ka gede. Lain kula naon tapi meh unggal lambaran buuk di puntangan ku keuyeub gede jeung leutik. Kitu deui bulu dada jeung bulu bitis menikeun karimileup muntangan bulu. Kalacat Mariana unggah terus gigibri burubut eta keuyeub maruragan meuning ngayang dina batu. Taja, kurang kumaha euy. Uring mah bager si laing hayang keuyeub dipangalakeun. Tah walahan euy lumayan keur para ucing. Cek si Mariana berjeng ngirab-ngirab buukna ngarah tereh garing. Aduh, nyaan hebat si laing euy yana. Dewek reueus boga sobat nu sakitu pinterna kop lauk dewek cokot euy kabeh we lah jeung korang-korangna. Ah mung jeung teu naon. Da teresep tina korang mah hayang ge meunang nguseup. Cek Mariana gek we diuk deui kop kana jijir. Terus nuluykeun hancang nguseup jiga tadi. Nya ari kekeh si laing hayang meunang nguseup mah pek atuh. Ieu lauk dewek rek dilepaskeun deui nya kaleuwinya. Kitu cek si Dirja. Bari terus ngajeuwang korang borolowe eta lauk sakorang dibahekeun kabeh kana leuwih. Atuh Mariana celohok. Nebareun ku lauk mangkani ngalah hiji ge hese. Si laing Dirja. Nanaonan? Lain nanaonan yana. Tapi nyumponan kahayang si laing pek useup ku si laing. Cik kurang cobaan ku dewek. Cek Mariana nyaklan useup daria pisan. Karek oge sakedeung geus karasa nud-nudan gentak dipecatkeun. Giriwi lauk emas 4 ramu. Tonggongna geus dadas horeng lauk nu tadi dina korang. Buus kana korang Mariana terus nguseup deui. Teu kungsi 5 menit giriwi meunang deui malahan mah terus meunang deui. Tepikeun ka meunang genep kabeh oge lauk emas anu geus salecet sisitna. Sarua pisan jeung nu tadi dipikeun ku si Dirja. Geus beunang sabaraha nya? Genep ja. Geus teu kudu diusupan deui euy, da moal meunang. Lauk dewek nu bieu tidak korang ngan sakitu-kituna. Wah, ngawadueus besok kamarinaan teuing si lain mah sia teh Dirja. Sarunya nyaho ieu leuwih teh pinuh ku lauk emas. Apan kamari kulah Pak Haji bedah tah. Ku cileungcang pasti laukna ngumpul di leuwih ieu. Mane mah sok tara percaya ka sobat Mariana. Nah aku dibuktikeun. Puguh we perlu ku bukti dewek mah. Cit mana buktina? Jadilah. Ieu leuwih kurang buktikeun kurang ieu. Di dieu geus eueuh lauk emas nu aya beunteur leutik bogo jeung hurang campur ku payo jeung anak lele nu sagede-gede nu gedena mah areueuh. Cek Dirja terus ngancromkeun indung suku kana cai. Bari jeung mapatkeun ajianana. Aneh. Barang com indung suku kana cai ngadadak cai leuwih teh keplok jiga dikubek gajah. Seor caina kahilir. Nu teu gira ngadadak mali kaayaan jadi kacau. Mariana geus sada celohok nempo kitu mah dina waktu anu singket. Leuwih teh geus saat tinggal laukna we pating ku cipek. Tetela teu nyalahan. Lauk emas. Ukur lauk-lauk anu tadi disebutan ku si Dirja. Yana, percaya teh ka dewek? Percaya pisan euy memang maneh hebat euy ja. Syukur we percaya ka dewek mah pek cai nu mali kagirang omean. Kuring mah rek heula ya. Cik si Dirja terus nyoren deui korang kop kana jejer terus unggah ka darat. Mariana asa diuji manehna ngawatek aji Banyuraksa. Barang cacap ngawejang eta ajian Banyuraksa jauh cai tigirang motah.
Barang ngadengi kekecapan dirja kitu, Mariana asa diuji. Nyak manehna harita ngawatak aji banyu raksa. Barang cacap ngawejang eta ajian anu jauh cai tigirang motah. Sior ngocor deui ka hilir leb. Leuwih ka keueum deui ahina pinuh cara tadi. Eta kajadian lumangsung sakedeng pisan. Mun jelema sejen aya anu nyaksian pasti nyangka aya siluman anu ulin di sisi wahangan. Ngan untung we eueuh batur ukur Mariana we jeung si Dirja. Hebat ya nak, maneh lulus euy, tetep jadi sobat dewek. Cek Dirja berjaga gupayan. Mariana teu cileureun terus ngajuang jijir useup. Jeleng nuturkeun ka sobatna. Kemana ieu? Balik geus beurang engke maneh datang ka imah deweknya. Urang badami pikeun ngarancanakeun yangan guru deui. Heuglah. Bral atuh duanana leumpang ngajugjug ka lembur. Barjeng ngajingjing korang diisi lauk. Dina pengkolan nya papisah. Mariana kabelah kenca sedengkeun Dirja mah ka katuhu. Duanana geus patali janji yen engke pasosore rek tepung di imahna Dirja cenah. Kocapkeun dina mangsa alam sorena, mangsa alam harita teh kira wanci tunggang gunung. Panon poe oge geus teu pati panas tareh suruk. Tonggere treang di sarada patembalan jeung prabaturna. Jajab sang surya anu rek mubus ka tempatna. Mariana leumpang bangun teu aya karingrang ngagandeang muruh ka imah Dirja. Datang-datang gek diu kina bang barung pok atuh Mariana harita. Ya, kemana tujuan urang teh euy? Harita si Dirja keur nutupkeun pantok paranye, indungna keur nutupkeun jandela kamar. Cat si Dirja katepas pok harita. Isukan urang ulin ka lembur waru. Sisi pasir Cangkilung tah masih kene suku Gunung Talahab ye. Tah jadinya ceuk beja aya kolot anu luhur elmu jembar panalarna sakti mandraguna. Teu aya tandingna mun heueuh urang guruan ku urang. Kumaha? Saha ngaranna? Hah? Ngaranna saha? Beja nama Aki Sudira cenah. Saha? Aki Sudira. Aki Sudira. Ceuk saha menang beja kitu si laing? Ti saha? Kamari kuring ngawangkong jeung Mang Sarkum. Harita teh ngobrol ngalakonkeun hiji tangtungan aki-aki nu ngabogaan Aji Batara Karang jeung Aji Batara Geni. Soal bener jeung henteu nama eta beja kuring oge can bisa nangtukeun jeung teu bisa nanggung jawab. Da Mang Sarkum oge ari disedak-sedak mah kekepehan mah teh. Kekepehan kumaha? Nya mung nerangkeun. Naon cenah? Basana teh can nyaksian, can bisa ngabuktikeun cenah anu akhirna palawur cenah rek ngomongkeun teh tah. Ieu dasarna mah euy Mariana nu matak isukan mah urang susul ka ditu. Sugane heueuh. Ceuk Dirja nerangkeun beja nu katarima ku manehna. Atuh meuli curing hak Mariana teh. Manehna kataji ku ngaran ajian anu dua. Nyatana Aji Batara Karang jeung Aji Batara Geni. Tangtu eta dua ilmu teh kasebut aheng jeung sakti. Kunaon ngahulang si laing Mariana? Dengekeun ja. Lamun heueuh teh aya nu boga ilmu eta euy dewek hayang guguru. Ai si laing nu matak isukan urang susul ku urang buktikeun ku sarea. Nah nya atawa henteu. Lantaran pikeun urang mah Mariana ulah sok percaya teuing kana beja. Tapi kudu barengan ku bukti anu nyata ngan beja anu ieu mah asa cop ceuk hate euy. Memang ilmu eta keur tangan ku urang teu. Iraha teh initna tuh. Hah? Initna iraha. Nah isukan isuk-isuk atau pas sore. Datang ka dieu we isuk-isuk. Terus urang init. heuglah.
Nya sanggeus menang putusan kitu, Mariana jeung Dirja ngarobrol ngalir ngidul tepuguh jujutanana. Ti karasa alam beurang kaganti ku sore, sore kaganti ku peuting. Panon poe geus uruk, lalai geus bari jieu tonggeret bekireang di sarada patembalan jeung barabaturna. Brai cahaya layung hibarnya angan tatangkalan jeung imah. Atuh kabeh robah warna koneng umnyang pikabitaeun. Lir adu disaput ku masinangring. Geus burit ja euy dewek rek balik heula euy. Nya jong kali sukan ieu na ieu nya ulah teu datang ieu. Tangtu dewek datang euy ja. Mariana jeung Dirja ngadenge beja kitu teh bungaheun pisan. Asa aya nu ngabejaan cenah da kitu biasana. Teu kaup ngadenge nu aneh-aneh sok hayang buru-buru we ngadatangan. Kasugri para wargi tumali wanci nyapi alatan mangsa misah rupina baya tu ye carita cag urang tunda heula kumaha atur ajenganana insyaallah enjing dina mangsa tur acara nu sarua urang sami-sami bandungan deui lajenganana teh hilap mang didi ngahaturkeun nuhun wilujeng kantun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.